warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tukang deui sareng sungkuring, Renti Purnama Dewi dina laporan PPL siklus katilu. Ieu mangrupa siklus terakhir dina kegiatan PPL program PPG dalam jabatan tahun 2020 hiji angkatan kahiji LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Ieu kegiatan PPL dilaksanakeunana di SMA Negeri Hiji Manonjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Anapun kelas anu dianggona nyaeta kelas 11 43, kalayan jumlah siswa 12 orang. Ieu siklus katilu dilaksanakeunana ping hiji Juli 2020 hiji ngawitan tabuh 12.20 dugikeun ka 12.50. Materi pokok anu dibahasna masih ngeunaan wawacan. Lajeng sistem pembelajaranana masih nggunakeun daring via Google Meet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramades. Alhamdulillah. Kumaha kabarna dinten ieu? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu geus baik. Mudah-mudahan aya dina kaayaan sehat walafiat ya. Pilih aya absen lebet kana Google Meet ya. Terus sadayana sekali sama saya. Bade fotbar heula. Beungpeung sadayana komplit. Masih on kamera. Mangga Bu. Fotbar heula nya. 1, 2. Tepang deui sareng Ibu dina pangajaran bahasa Sunda masih ngeunaan wawacan. Ya lowongan anu terakhir anu pamungkas dina materi kelas 11 terakhir materi wawacan. Satea acan lobetkeun materi, hayu urang ngadoa heula. Nah, mangga Bapak KM pimpin heula doana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menawi atuh saya. Ayo Ibu. Nah, anu dibahasna masih tetep keneh ya wawacan Abu Nawas. Dina lamun kahiji hidup parantos ningali kumaha sih naskah wawacan anu aslina. Geuning naskah wawacan teh make aksara pegon. Geuning sanes ngangge aksara Latin kan. Terus wangun atanapi bentuk naoge geuning ditulisna dina bentuk buku. Geuning kudu dinyanyikeun. Nah, terus dina lawungan kedua hidup atos maca bentuk prosana gitunya bentuk prosana terus atos di analisis unsur strukturna unsur intrinsikna gitu. Nah, ayeuna dina lawungan katilu di dieu ya tah urang ngarobah wawacan Abu Nawas anu asalna tina wangun prosa urang ngarobih kana wangun drama gitu. Kunaon geuningan itu kudu dirobih sabab urang ningali kana tujuan. Nah, di dia ya. Janten tiap materi itu pasti aya kompetensi dasar sareng indikator anu kedah kahontal, anu kedah tercapai oleh para siswanya. Dina lawungan katilu di dia hidup kedah tiasa berkreasi. Nah, berkreasi tina teks wawacan. Kanggo keterampilanna mendesain kembali cerita wawacan dari cerita lisan yang didengar ke dalam bentuk pertunjukan filmisasi. Nah, kita oge engke kedah tiasa memainkan cerita wawacan jadi kedah diperagakeun hidup. Atau aya nama biasa ningali atau napi muka LKPD na hidup kantos nonton drama merenannya kantos teh nonton drama anu di teater anu di naon eta teh disebutna
ke gedung kesenian ada. Santos. Yes. Drama utama nama drama Sunda katos deh nonton drama Sunda. Santos. Drama sareng film atau napi sinetron benten deh. Film benten deh. Ayo coba. Coba inget kan ada drama Korea. Kami Bu. Benten Bu. Benten deh. Benten. Jadi ya disebutkan yen drama teh karangan sastra anu midangkeun carita atau lalakon ku dialog. Nah, anu dilampahkeun ku para pamain dina pagelaran. Nah, di dieu aya kaca pagelaran. Hartosna ari drama mah kedah dipaenkeun di panggung. Terus teh. Harus Bu. Harus. Korea itu di panggung teh. Tapi apa di setting di tempat anu real gitu ya. Benten sareng panggung. Benten salarasna drama sareng film teh beda. Tadi dia oge. Nah, di nomor 4. Carita drama teh lalakon anu dipidangkeun dina panggung atawa pakalangan. Terus carita drama mika butuh ruangan, waktu jeung nu nonton. Jangan benten pisan antawis drama sareng film. Ku kituna hidup nalika ngerjakeun pancen anu katilu saur ibu mah asa mending kene di filmisasi daripada di dramatisasi terus teh. Tegada aya panggung, tegada aya setting gitu. Urang kari milih tempat anu cocok pikeun ngalakukeun eta adegan. Nah, misalnya ya aya anu di gerbang kerajaan, urang teh na video adegan di gerbang sekolah we atau di gampang gitu. Nah, kan mohon gitu. Atau anu dina tukang bubur teh di dinya aya di penjara besi. Nah, eta urang bisa neangan tempat anu aya gerbang besi gitu. Jadi pakai besi gitu. Gampil gitu. Nah, eta bentena antawis drama sareng film gitu. Jangan asa gampil keneh filmisasi gitu kan daripada dramatisasi. Nah, orang neuman heula saeutik ngeunaan drama nanya. Nah, salian tina dialog dina drama oge kete pasti aya prologna. Aya prologna kan utami nama. Terus engke aya epilog. Nah, epilog teh panutup gitu nya. Dan kami hidup parantosna tos kana bagian-bagian drama mah. Hayu urang buka LKPD na nyata ieu sa LKPD seperti biasa. Biasian heula wastana identitasna. Terus nah di dia. Sameme hidup nyian video dramatisasi atau filmisasi, hidup kudu buka heula naskah drama na nya. Prak jieun naskah dramana dina lembar anu geus disadiakeun. Gunakeun sakabeh unsur drama anu geus dibahas dina materi ajar ukur. Dina nyieun dialog gunakeun ucapan anu gampang dipikaharti gitu nya. Keras jelaskeun pituduh kalawan SMS atau bayang dina perankeunana. Nah, naskah dialogna hidup serat di dieu. Serat kami atas rengse terus difotokeun ke ibu ya. Kanggo instrumen evaluasina ieu mah proses sikap. Pelantaran hidup ayeuna nama diajarna secara
naon sih kelompok dan tadi dia aya si gotong royong cik hidup teh daek teh sih bekerja sama jeung teman gitu jeung babaturan kan keterampilan nama dina waktu sekalian video katanya naon wae sih nu di kontenna nah ieu kesesuaian latar terus penguasaan karakter vokal sareng intonasi nah kade sing eces gitu nya gitu terus lentong kade lamun kalimatanya nya kudu kahandap lentongna gitu lamun misalna keur cacarek nya lentongna naik gitu eta nu dipentingna saparatos rengsek kagiatan Google Meet ieu hidup biasa naonnya pelataran bisa berkerumun biasa via grup WA biasa diskusi sareng rerencangan sakelompok ngadiskusikeun abi rek milih bagian nu mana ye dina episode Abu Nawas teh gitu nya biasa milih biasa diskusi sareng kelompokna sewang-sewangan atas jelas pisan Atas Bu. Anu gampilnya cerita nangis terang hidup gitu si cerita wacana bintang nangis terang aya nama karib room sebenarnya orang ngadamel video filmisasi terus lantaran masih dina kayaan pandemi hari poho protokol kesehatan sanajan urang kena kumpul ngariung gitu nya kade ulah poho make masker terus siapkan hand sanitizer gitu cuci tangan sing rajin ya sanajan kayak urang teh ngumpul bareng tapi tetap kudu jaga jarak nah itu dialog teh nya dialog kita aya dialogna aya narasina aya epilogna terus aya prologna saya boleh teruskan Cekap Ibu. teruskan ya pada ke aya mah ibu dicapkeun sakieu wae hubungan kanggo dinten ieu hasil nulis naskah dramana ibu diangtosan dinten ieu keneh kitu nya sedangkan tagihan video nama tiasa hidup kayak pametos rengset teh diupload ke YouTube terus link YouTube-na sendkeun ka ibu via di grup WA via grup WA nya dan nu dikirim ka ibu teh sanes videona nanti linkna gitu ngarah teu berat deui dina HP ibu nya mudah-mudahan ya lamun teh aya manfaat nanti ke urang terus mudah-mudahan ibu dina ngalaksanakeun pancena dipaparin kalancaran Amin. 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 Protokol kesehatan. Sakitu anu tapi hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun sadayana. Sama-sama Ibu. Sakitu laporan PPL Siklus Katilu anu dilaksanakeun ku Simkuring. Hapunten samudaya kalepatan. Amit mundur, amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.